ngonten tadi monet manuk paeh katirisan geura duh kumaha ieu geura nasib kakak nempuan kurung kosong tungtungan teh nasib ki ka mana ki Percaya gue lain eta kurung kosong naon kosong kan oh gaya manuk paeh tadi nama dijual orang teh keur boga duit teh geura maka temen manuk mah mun dijual sok paeh geura apes aing waduh jual we kurungna lumayan gitu atuh da kurung mah murah paling 50.000 jadi lumayan mah daripada leungit gitunya duh ya bae ieu hayang ngopi ieu siap kasih aya nya jual lagi tuh kurungna tapi da jual kurungna murah aya ide aing jual manuk kasih ayah ayah aya pan ieu kita semuli cair naik naon eta bisnis bisnis ya mana euy woi Arif weh nakeur naon ya aya perlu orang kedeung ka dieu aya perlu naon Arif bisnis seutik bisnis naon ya naon ieu mau kurung kosong kumaha ieu aya manukan manuk langka naon Arif mana manukna terus rek naon ka dieu bisnis ieu ngajual burung ya orang butuh duit jadi ngajual burung kasih ayah burung naon Arif pan ya eueuh baru burungan naik kumaha aing duit burung hantu burung langka mahal ya nu kieu teh lamun meuli ti batur mah nah heeh tuh burung kadeuleu lah ya di batur mah mahal ieu teh burung langka buat beli orang butuh duit pisan heeh pan teu kadeuleu manukna mana manukna tadi mah burung hantu jadi moal kadeuleu nah heeh moal kadeuleu ieu burung hantu nya heeh ai hantu kadeuleu teu tah ieu burung hantu sok buat ya mumpung dimurahkeun ya 500.000 ini sadana kumaha ya di sadana engke peuting sadana ya nya di peuting ayeuna mah moal di sada keur sare burung hantu mah ti peuting di sadana teh hayang sabaraha duit 500.000 di batur mah ieu 1 juta urang butuh duit ya dimurahkeun nah euy gawat ya di sada bener engke peuting tungguan wae ayeuna mah keur sare geus atuh ya 1 2 3 4 5 tah nuhun nya ieu kebantuan pisan ya sing awet amin nuhun Arif nuhun siap aduh nah kitu manuk teh pira aku si Arif mah bodoh ka aing mah asa teu mungkin da moal disada ti beurang deuk si Arif teh peuting sadana cenah lumayan 500.000 manuk aing paeh jadi duit aing rada curiga aing euy kitu teh manuk teh aing lumayan manuk jadi duit manuk teh hantu ya Arif ya manuk teh nyada Arif nyada engke peuting ayeuna mah beurang kan aing mah euy kana beja cek si Aki cenah panggil jadi jeung sa Arif geus paeh cenah apaan geus paeh jadi burung hantu tah ieu teh burung hantu engke peuting di sada aya nya ngaranna ge manuk geus paeh nya jadi burung hantu di peuting ayana barang moal aya nya jadi burang mah da sieunna da kadeuleu atuh lah aing percaya gitu mah aing balik deui lah kada leungit lah kasih ayah percaya wae manuk paeh jadi burung hantu